Sampurasun. Wilujeng milangkala ka kopi hawu anu kalima. Sim kuring Abah Uci ngaduakeun mugia kapayuna, bahkan lain mugia deui sing jadi pancer, sing jadi paku pamageuh dina ruang budaya sareng kabudayaan bangsa urang. Karena lamun lain urang saha deui nu rek dipikaharep. Urang teu keur nungguan waktu, teu nungguan sasaha. Sakabeh catetan atau nu disebut kabuyutan kudu urang anu nulisna. Omat inget kana papatah, lamun kabuyutan karebut ku bangsa deungeun, maka darajat urang sakabeh bakal leuwih hina tibatan bangke kulit terlasun di jarian. Jadi ayu kopi hawu kudu merdeka jeung daulat dina persoalan sejarah jeung budaya bangsa urang. Wilujeng sing jadi tangguh, merdeka jeung daulat. Rahayu, rahayu, rahayu.